Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Sunda. Kumaha damang? Mugi urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina denget ieu atanapi dina kesempatan ayeuna Bapak bakal masihan materi imbuhan gabungan. Imbuhan gabungan dibagi tilu, nyaeta imbuhan pieun, imbuhan dipika, imbuhan pikaeun. Imbuhan pieun, imbuhan anu kecap dasarna make awalan pi jeung akhirna eun. Contoh kecapna pi aluseun, pi samingweun, pi hujaneun. Imbuhan dipika, imbuhan anu kecap dasarna make rarangken awalan dipika. Contona dipika ngewa, dipika bogoh, dipika gimir. Imbuhan pikaeun, imbuhan anu kecap dasarna make awalan pi jeung akhirna eun. Contoh kecapna pi karasepeun, pi kaseurieun, pi kasebeleun, pi kamelangeun. Nah, sakitu anu tiasa kapihatur kanggo materi ayeuna. Kanggo tugas ku hideup jieun kalimah tina contoh kecap nutos ngangge imbuhan tadi. Nah, pami Pak contohna nu mana? Sok ku hideup diulangi deui video nu ieu ke aya contoh-contohna. Tah eta dina kecap eta kecap-kecap contohna ku hideup damel kalimah. Engke setorkeun ka Bapak berbentuk foto siga biasa japri via WA ka Bapak. Kanggo absen tulis di kolom komentar ieu. Tong hilap klik like na sareng tu acan nge-subscribe, klik subscribe. Oke. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda, sampurasun.